waswasa ari itu waswas. Abang awas. Ya ari waswas teh alati mado anu ngaliwat piha dina itu lati naon zamanun zaman yasa'u anu mahir itu zaman al qiyamah kana nangtung au mak romahu atawa lolobana nangtung. Jadi ngaran ari waswas teh pokona mah anu mahir kana ukuran nangtung kaliwatan kana ukuran nangtung sakitu waswas. Tadinya waswas lagi waswas. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waswas. Yang ukuran nangtung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada ari ieu eta perkara napola karena ieu mate saha Sarqawi Imam Sarqawi anil Halbi Imam Halbi keterangan bahwa waswas nyata perkara anu ngaliwat karena ukuran nangtung. Lakin nakola tapi nukil sa Syekh Utsman Aswaifi anil Kulyubi annaha sanyana waswas teh biqadri ma yasau kana ukuran perkara yasau anu mahir ma'rufnan qasiron kana hiji rukun anu kondo. Jadi ukuran teh lain nangtung waswas. Eta nu dina itidal subhanallah sakitu.